barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dang baraya sadayana haturan kumaha damang. Mugi-mugi darameng sadayana dipaparin anugrah bagja lahir makaning batin ditebihkeun tina balai mugi masing park rizki. Urang saserangan di sareng carpon masih karya Bapak Ahmad Bakri kalanap simkuring ya karangan-karangan mantena atau napi sanggian mantena anu kahaturkeun ngalangkungan barayakita.com. Parantos sababaraha kahaturkeun kiwari urang ngaguar carpon Bapak Ahmad Bakri dina judul Mim Pitu. Mangah nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Rong kapisan karyaan Haji Gojali teh mupugeun tai kanyut cenah pakaulan si bungsu tepung jodo nusa waja papada anak jegud teu kapalang balandongan oge ceuk anu rahul mah sawidak kali sawidak depa cenah awahing ku gede-gedena dina babadamian mimiti jeung kulawarga kungsi aya nu usul supaya nangap wayang ngangkir dalang cigebar nu kamashur sekalian itung-itung ngaruat lembur cenah tapi ceku nu ngahaja diangkir nungkulan teu pantes haji karyaan nangap wayang mending ngondang ajengan nasina tablig aya-aya pulunganeunana pibekeleun ka akhirat mun rek aya kesenian matak naon ngangkir tagoni ti awi pari tengah peuting terus tablig der we cenah leres kairing cik Haji Gojali cop pisan kana emutan teh perlu kasambut sunat kalampah sapusan sapisan karyaan beribadah pan mohon kitu Pak Haji ceku najan betah ge di dunya urang teh kudu geus mikir-mikir bawaeun balik bongbong panuju mang teh teu panasaran ngarubuhkeun sapi 2-3 ge keur nyuguhan anu ngaraji mah sasatna ceuk pribumi putus weh rek ngangkir ajengan tidayeuh ngahaja kiai petingan nu bareto kungsi tablik di kecamatan mata kata Haji da selang-selang tina ngadaleu teh make sok ngabojeg sagala sapusan sapisan cek barudak ngora mah ngaji ongkoh hitung-hitung lalajo bobodoran ongkoh ngadaguan reog mah arang langka dina waktuna jelema tumplek ka lembur girang balandongan sakitu mayak pakna teh nepi ka mudal ka buruan-buruan tetangga jeung ka jalan kabeneran ongkoh tas ngecrek wae mangi halodo harayang nyenghap urut ngahekok wae di imah turug-turug aya beja sakurun datang rek disuguhan najan teu dionang oge nu daragang marema nu jarajan kawas anu mamayu mangpang meungpeung hayang ganti parab ngaruah bebecek nujeng pemajikan nujeng bebene tukang banre kekurangan batok cinekna jelema teh marija asa dikaryakeun jam 8 bada isa acara dibuka para saderek cek protokol karasa ajengan anu kurang diantos-antos parantos rawuh sakedap deui baris miwejang pioboron urang di dunia sareng akhirat. Alhamdulillah nu sasari saban wengi ngecek bae teh wengi ieu halodo lenglang hiji tawis yen pasamuan wengi ieu kenging ridho ti Gusti Allah Maha Suci sateua cenah kersa ajengan miwejang bapakku disuhunkeun sambutanana etang-etang dawuh restu tinu kagungan wewengkon di desa ieu sumangga di haturanana.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu keprok ngagedar bapak kuwu hanyat ka panggung. Kuwu ngora dedeg sampai rupa hade. Memejehna buta tulang buta daging, nya gagah nya boga pamor. Ulut tadi ngaguruh ganeng teh ngadak-ngadak jempelir ga angkat tincak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun simkuring dipaparin kesempatan cumarios. Etang ngabagiakeun ka kersa ajengan anu perantos luntur galih kersa sumping kanggo miwejang urang sadayana. Rumaos ditakdirkeun jadi kokolot di desa ieu, jadi bapa rahayat desa ieu. Simkuring hoyong miring jabung tumalapung, nyelapkeun kecap kanyaa. Menawi aya mangpaatna kanggo para saderek anu sasat jadi asuhan simkuring. Tugas kuwu teh sanes abot meus-meusan. Kapancenan ngasuh rahayat sangkan lemur jadi aman. Sepi tingtrim gemah ripah loh jinawi. Cek paripaos teh mah sepi paling towong rampok. Nu tani seru kaseri anu dagang barungah. Nanging mungguhin di dunya teh teu luput tina cocobi kanggo nguji iman manusia. Akhir-akhir ieu sering kawartoskeun timbul rupi-rupi kajahatan nu jadi gangguan kana katentraman hirup kumbuh. Kituna teh taya sanes kumargi seueur jelema anu pohokeun kana ajaran agama, nukang nongong kana parentah pangeran. Mun sadaya jelema leres-leres iman jeung takwa, simkuring yakin alam dunya baris aman repeh rapi. Dibantun cenekna bae sadaya jelema kedah tumut tuhu kana parentah pangeran bari nyingkahan sagala laranganana. Ku para sepuh baheula larangan pangeran teh dikumkeun dina mimpi tu. Naon nu disebut mimpi tu teh? Hiji minum nyaeta ngaleueut sabangsa arak, temahna matak mabok, leungit sagala wiwaha. Poho kana bebeneran, tunggul dirarut catang dirumpak, lok-lok dilebok heulang dihakan. Dua madat nyaeta mirucaan sabangsa candu, ganja, narkotik jeung sabangsana. Akhir-akhir ieu remen kabejakeun rea barudak anu keur memeujeunna ti gebrus kana jurang ganja. Nepi ka ruksak jiwa, ruksak cita-citana tinggal bangkarak manusia nu taya gunana pikeun bangsa, nagara, katut agama. Katiluna main alias rupa-rupa adu-aduan, rea anu nepi ka bebeakan dipake pawit, ngadu nepi ka baruntak rumah tanggana. Kaopat madon nyaeta jinah, cek agama hukumna kudu dirajam. Kumaha dirajam teh? Dibaledogan ku batu nepi ka pae. Auzubillahi min zalik. Jinah rajam kecapna ge mata kukurayeun. Kalimahna mateni nyaeta maehan jelema. Kagenepna maling, babadog rarampok, korupsi jeung sajabana. Para saderek moal aya anu bireuk. Katujuhna mangani barang dahar nu dilarang ku agama. Tulu dijentrekeun deui dibahas sarupa-sarupa bahayana ka diri anu ngalakonan katut ka sakumna masyarakat. Jelema rea anu ting beri gidig paur kumamalana mimpi tu. Cinekna simkuring mepelingan ka sakumna rahayat asuhan simkuring sangkan nyingkahan sakur anu disebat dina mimpi tu. Desa ieu kudu bebas tina mimpi tu. Desa ieu kudu bebas tina sagala kamaksiatan. Desa ieu kudu jadi desa pinuh kurido Allah. Insya Allah pangeusi desa ieu bari salamet dunya akhirat. Mung sakitu sambutan ti simkuring sakalian ada widi ka kersa ajengan. Res
simkuring tetiasa teras nungkulan margi kedanohonan panyaur Bapak Camat aya perkawis anu teu kinten pentingna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayanya pidato apa lurah ya Pak Kades. Mim pitu, mim teh mim dina huruf Arab upami dina huruf Latin mah pinten M nya, pitu teh 7 nya gitu 7M M7. Naon cenah M7 teh tadi mabok madat teras main gitu sareng sateras-teras. Nah tadi kantos diuningakeun urang lajengkeun. Mitra kaum dangu nu keprok ngagedar halabatan tadi Bapak Kuwulung surti panggung sasat kateureuy ku entep asih jeung kayungyun sakuruna aya di balandongan jeung nu mudal ka jalan. Regreg boga kuwu teh ku kiai kitu-kitu wae mah moal eleh. Cek Haji Gojali ka tamu gigireunana asanya boga panyaluuhan jeung panyalindungan. Laras juragan haji kairing. Pakuwu munjungan ka kersa ajengan sekalian amit tuluy ngadeukeutan juru tulis. Ulis tungguan di dieu tepi kaanggeus ngawakilan bapak. Mangga Pak, mangga. Tembal ulis. Pakuwu muru kaluar jelema nyingrai merean jalan ajrih ku panutan anu rek ngalangkung. Ripuhnya jadi kuwu teh. Mani teu kaureureureuh. Wayah kieu disaur-saur keneh ku camat. Moal teu urusan gawe eta teh. Cik saurang ka baturna. Uyuhan katanagaan. Pan urang mawan cik ieu mah teh usum reureuh. Heueuh. Tema baturna. Rek ngaji ongkoh urang mah. Reres ngaji rek manggih karesep lalajo tagoni. Mangkaning gareulis euy. Mojang petingan wungkul. Tah. Bet leos kana geulis-geulisna. Kumaha tadi saur Pakuwu. Ih, semetnya mah. Nah matakna nahaon. Kaasup kana nikmat anu kudu disyukurankeun. Pek geura tanyakeun ka santri. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu Pakuwu nyimpang ke tukang rokok. Gegejang cenah barisong lamaran 5.000-an. Teu aya angsuna bapak, artos alit wae. Cek tukang rokok. Eta eueuh. Kumaha tuh? Sawios bapak, ku abdi diartosan. Cek nu diuk gigireun tukang rokok. Saha eta teh? Ih geuning Wiria. Syukur atuh. Pugu bapak teu boga receh. Leos wae rurusuhan. Tah kitu ari kadunungan teh kudu bela. Cek baturna Wiria. Teu asa kadunungan uing mah asa ka bapak hitung-hitung mangalakeun suluh we. Sakumaha ilahar baheula bejana. Heueuh. Barina ge meujeunna we. Da eta teh nu ngapi ngajaring ka urang. Gaweana capek tanggung jawabna berat sagala kudu katoweksa. Cek paribasa oge geuning upih ragrag oge kudu katiten. Mitra kaum dangu Pakuwu ngiciprit sorangan lebah pasar anu sasarina sok haneuteun teh harita mah jempling da kabeh jelema bahe ka ditu kanu karyaan. Lebah kacamatan teu ngaliuk-liuk acan ngakidig we kawetankeun. Srog katungtung lembur comrek tiiseun lir kuburan. Lebah imah nu nenggang sup kaburuan kuliwad ka pipir. Trok ngetrokan janela. Nyi jempe semet sura jangkrik rada mangnemelankeun. Trok deui. Nyi saha? Cik sora ti jero. Bapak saha? Lah sok aya wae buka panto. Reket sadanu muka panto ngon. Pakuwu gula giru muru ka panto hareup brai muka. Gening bapak sanes nuju di ditu. Dinu kagungan damel nyelang sakedeung sono ka nyai. Yei bapak mah ari taeun teh. Cik si nyai bari gumelis.
Ari pun lancek di mana? Ditulis mah di titah ngokolotan ngawakilan bapak. Cik Pakuwu bari asup nyedeken anu ngajanteng dina lawang. Ning atuh bapak ngantunkeun. Sono cek bapak ge. Hayang leleson sakedeung. Lah bapak mah mana teu bosen-bosen. Cik Nyi Ulis bari ngarempet. Bongan we. Bongan kumaha? Bongan nyai geulis. Cenah bari ngarangku tuluy dipayang kangon. Yey, boga dunungan teh bangor. Salakin ada pelak di balanongan bojona di kumaha. Duka cenah bari ngadelek gumelis. Tong lami teuing atuh bilipun lancik dongkap manten. Moal lami. Bari nage moal wanieu ninggalkeun ajengan Ulis mah. Dadi omat-omat ku bapa. Raosnya ari anu kagungan wewenang mah. Cik Nyi Ulis ngeletan. Nyeung kitu teh Pakuwu beki karanjingan. Asa ditangtang gablug deui ngarangku. Nu geulis diteukeun kana hariguna. Nyi Ulis nyampai teu walakaya. Leuh, mun hade mah disamualkeun. Saha nu disamualkeun teh? Abdi atanapi bapak. Pakuwu beuki gregeteun. Aduh, tarik teuing. Cik Nyi Ulis bari ngarampa bibir. Katawis geura ke tapak waosku pun lancek. Ieu atulah, ke atuh bade meresan pangkulemanana. Mani amacak isin. Cenah bari ngadudut spray diganti kuno anyar tina lomari. Kasarung-sarung bantal diganti. Pakuwu geus teu sabar sigana nu keur beberes teh di pangku digoredageun dina kasur. Keh heula atuh, mani teu sabar bapak mah. Tuh lesot weh. Naon? Kutang copot cantelna. Tuda didudut bapak mah. Kan wae lah, meuli deui we. Geus sono pisan tuda. Sok aya-aya wae. Teu wareg kitu kudu di bumi. Ah, ari teu teh sok paribasa. Nyaah kitu bapak teh ka abdi. Har. Kieu ge moal atuh teu nyaah mah. Laras nyaah pisan? Nyaah kacida. Nah matak naon atuh mun dipigarwa? Da abdi mana nean ieu? Heh, panyai kaguan caroge. Ari leres-leres mah bapak ngamanah bade nyaah. Matak naon nyuhunkeun pirak oge. Uin we tos saeb idah mah. Di wayuh ge teu sawios abdi mah. Leuh, mana teuing meureun. Mana teuing kumaha? Gujru di salalemur. Tibatan sareng kieu mah saumur-umur. Pugu mending kieu. Unggah tepung unggah sono. Nanging abdi mah teu raos. Teu waleh hariwang sieun kitu sieun kieu. Ditikah mah jongjon, digeleng, diponteng, dititi mangge moal sieun kaprego ku batur. Atuh kudu nyandungnya bapak teh. Nah matak naon pamaget mah lumrah ieu. Rea sasalekena nyandung teh. Ongkopan kasengker ku aturan negara. Kumaha maksud bapak teh? Heeh kitu, kasengker ku undang-undang perkawinan. Angot deui kasebut pagawe nagara mah. Nu matak mending kieu ceuk bapak ge. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kakara rekpok Nyi Ulis ngomong kaburu digemol manten. Saterus nama semat hurarurung sadanu muriang keur nirisan. Heuleut sajam gura-giru balik dijajabkeun ku Nyi Ulis nepi ka lawang bari ngaleleke. Gidig muru ka ditu kanu keur karyaan. Seselenep dinuheurin jelema nyiklak merean jalan isin ku bapa pamuntangan sadesa. Ajri kuluhung budina pinandita. Lah geuning bapak sumping deui ceuk Haji Gojali. Mangga ngaleueut ke tuang mah sareng ajengan. Ning enggal pisan teu sumping deui ceuk juru tulis. Diburu perluna wae. Inget wae ka dieu. Hayang milu mulungan piwejang ajengan. Temal kuwu bari ngareret ka ajengan anu keur meujeuhna capetang tablik di panggung. Aya naon? Bilih aya pidamaleun abdi? Cek juru tulis. Eta sakabeh munding kudu disuntik saur pacamat teh. Usum pagebug cacar. Cek kuwu. Inget kana surat di kacamatan tadi wanci lohor.
Basa juru tulis meneran eueuh di balai desa. Juru tulis ungek. Tamat mitra kaum dangu. Cag carpon dina judul Mimpi Tu kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu. Mimpi tu nya. Pakowo mimpi tu pakowo. Cag urang dugi ka dieu lah. Mohon atur nuhun. Dikantun ku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com